naon blurat teret boy. Dek Pulang. suga naik darajat ayeuna aing hirup Sugan we aya milik atuh kulana. ulah jadi bobotoh doma wae aing teh Sugane jadi dewa jadi dewa atuh kulana. oh Aya peningkatan hirup teh. pagawean teh aing ngukur milu digawe macul di Pak Haji Mustofa di Cikoneng Di Cikoneng gitu we. Sugan ayeuna naik darajat naik harkat aing naik nutur wae Haji Apo nah gitu sugane naik derajat. sugana aing ayeuna mah jadi dewa mah nya Ya mudah-mudahan ya atuh kulana. Ai milik doakeun Gusti Batara Kala ayeuna sing jeneng sing hasil jadi pamimpin sawarga Manilokaho sae kula didukung. hayang jadi dewa pangairan aing teh Ada masih kene kersa geuning ngeunangan abdi nuhun bawa ke jeung teu kerasa segala. aduh oh nyeta Tara-tara ke carios kitu. kapan tadina mah uing teh sok dikeploskeun geuning Ante ayeuna mah. nuhun ah Ayo karolot diajar balalender. weh Aya naon saudara? urang dek jadi dewa Oh ayeuna teh didoakeun. oh doakeun ku jadi dewa Doakeun. Sugan we salira jeneng. Naik. mudah-mudahan uing cing tuluy naik darajat Sugane. ulah naik beca wae hirup teh Budaya peningkatan. Ulah naik. meureun urang teh sakedeung deui teh di make up dibedakan. Dibedakan. jadi dewa mah diwedakan urang teh malah bakal jadi ketua mani Bakal dicukur meureun mah tong jabrik deing dah. Dah. Bang. Alah. Bang. Beda rek jadi dewa mah macet. nyiksa sia ka aing aduh
Aduh, susukan Pasti. luar biasa. Salah, jika Pak Haji Dinarnya keur ngabor. Bedol. Bedol. Aduh, ngeunah. Ada redek. Imendol. Imendot. Ngeunah, oi. Ara reudeuh, oi. Ada redek Kang Damur. Thank you. Makin ini kan. Merci beaucoup. Saya bawa wayang kesal. Air rasa anuin bete digor. Paingan oke jadi. Di gedung Serbagunggun. Una. Oh, sedikit. Naon sih ngomong cek ku ngaheo teu ngarti aing mah. Naon cenah? Kudu aya juru bahasa pamejaankeun atuh. Oh, hayang dihartikeun ku aing. Heeh. Juru bahasa arah ngarti. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikeun naon? Oke, tenang lana. Kumaha kinten-kintenna urang teh bakal hasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh, Kira-kira geus kanaon duitnya. ai pokok
Hari maneh teh saha ngaran? Heeh. Hanya teh apa? Aduh. Kata apa di babaturan? Heeh. Hah? Aman. Lain. Pucok. Lain. Odong. Lain. Dodi. Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Dod? Cikampek. Lain. Subang. Lain. Sumedang. Mana atuh? Kamis. Oh ieu teh Ciparai panjang teuing. Naon we teh? Cianjur. Ciamis. Urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Laguna halo Bandung. Kita lo Bandung atuh. Di mana di Bandungna? Hah? Loh, naonnya? Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Jauh-jauh. Arca Manik. Cipamokolan lain. Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya. Kita Barono Garing. Borono Garing bener. Salah Palaguna. Urang Majalaya ada Barono. Oh bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Lain. Naon? Roti. Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Gorengan. Sisok lagukeun naon? Solenak ayeuna. Benar. Calena. Colenak poho deui. Coba deui. Benar. Geus boga kabogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buah itu. Leuh, manuk naon? Calecet. Lain. Bisa kumaha beli di sadana teh? Oh, soang. Jauh. Aduh, monya soang di sadana kitunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager. Oh, sawang Suna. Masuk. Hah?
Ulah tong panjang teuing atuh teh. Maneh teh ka itu. Naon atuh teh? Oh, maneh teh hitut. Naon atuh? Nah saya teh bodoh-bodoh teh goblok. Hampura aing walila hayang ngisi aing teh. Goblok teh. Sakitu geus Aing ngarti aing. sakitu geus dibere isyarat. Sakitu kenang beberebetan teh kumaha ka denge. Datang aing teh mun jara rempling sararea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Hah? Oh sok atuh giga kayaknya. Urukan ai tadi kumaha. Tah, genah kitu mah. Hei, ah. Aduh, nun katampi lah. Bener kitu tah. Aduh, nun mun nararinca kieu nun. Nya. Dek, nah da teh dikenangan bieu teh sia teh. Hah? Maneh bieu teh dikenangan, hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh euy tukang kenang tarik dibon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lemang mah. Di Banyaran goblok lain Lemang. Aduh, kumaha teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan, diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Hihihi. Mun nepi ka geuleuh deui. Naon panyawatna? Saha nu maot? Ya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun meureun kurang oge. Goblok. Awa nu maot awa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi. Awa nu maot saminggu. Aje. Beda-beda teuing. Keun bae tong diceungceurikanna. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ah gitu amin gitu. Kalau beuki parna goblok. Kalau beuki parah sih tuh. Untung gitu. Kamu baturan itu biasa ya.
liur Kunaon? kumaha ya teh bakal laksana urang jadi dewa teh saudara. Diuk. Yo. Serasap jadi tukena Kuningi ciprit ngatur ke babak coy kuran. Diuk. Ini nata kan. Lolos lain. Saya tanya. Goblok sia. Urang bakal jadi dewan. Nah, sia ngarugi maneh. Naon? Ya. Jadi dewan mangke kumaha lamun drag-drag jantung. Nah. Kapan di mana aya budak geuning mangi karewas sok dewan? Sawan damel. Nah, sia teh kabina-bina teuing. Ai sawan mah di luhur geuning haseup awan mah dalang eta mah putra Dede Amung atuh wawan wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan dilawan tah kitu ya denge kusya di mana urang sadaya geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon uing mah hayang ngebor hayang nyieun cai nu murni beres atuh jadi Halo. pengairan ai maneh uing mah lamun dipercaya kitu ge hayang ti bagian pertanian maneh uing peternakan beres melak naon melak kungkang jangan naon atuh kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama nah sia teh kudu beda tukang jeung ai kangkung mah naon ai kangkung mah di mana urang ning erek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung kalangkung kalangkung nah sia ai kalangkung mah di mana urang lempang deket lampu geuning ai sok aya kalangkungan kalangkang tama nah sia teh jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang
Panaya lagu na kalangkang mo. Boga ka bogo jauh. Muntas laut leweng gunung. Boga ka bogo jauh, teh mau belagu. Ay kalangkang makanya mungguhi dina kieu na. Tenyari teh. Mina-mina teuing atuh sia teh. Oh, ay maneh mah ay dahar jeung uyah wae tapi hirup teh uyahan. Cing sakali-kali mah eureun teu cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh. Adaptasi kumaha? Sili ajenan geuning cangang ngerokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh. Bisa. Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan. Eta teh kolot Urdu wajib digugu kolot mah. kolot kuno jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Jeung nyebut produk gagal ini yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Kata si doraka jelema kitu karena merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Kandung formalin. Pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tuluy ngakan obat eta teh overdosis. Bapak dewek teh jantung oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalat. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, sarisi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba ka kolot, ngomong ka batur. Dina lebah dia bapak dewek geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh. Kubatur sok dijarugjug geuningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit eta jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. Salah kabrahna teh. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku lawan bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya heueuh maka minyak seungit ke Jerman nu awam mah kalabuki ka wah. Asa heueuh we.
sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa Aisyah Gunung Arjuna madangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugjo Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar pada hayang masih buntung teh cak orang nu cak itu eta teh bener akang sok aya nyarita kitu nah aya ku kabina-bina teuing euy dimitos-mitoskeun bukti jararau oke lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain sane menang jelema so teh ngaranna da tirituna mah tina jorojoy heuh tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman aya keteranganana ai ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu ngasupkeun kana palaes belegu ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beuki jararauh akang hantu teh kabelum pamadegan teh asa beuki jararauh kabina-bina nya euy pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa jurig hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang sorek dina diri urang kumatak silek krepek ngeunteung ngajari ka juri tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik di Mekah jadi montok sabab naon gede hate dari dieu bari teh goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih man gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang didinya heuh nya sembarangan ngomong bisa ditilep lah benar ngumatak Semar mah wae Semar ngaranna ge naon ulah kitu teuing ulah kitu teuing ka kolot teh si doraka nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup ngarep kiamat hirup teh hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Allah, ai bapak dorakati anak, mamun anak dorakati kolot, loba ngomong tegas kemana kan? Naon? Allah, bapak dorakati anak, mun anak dorakati kolot, loba. Aya. Allah. Aya. Allah. Anu kolot dorakati anak. Allah. Di mana-mana oke. Dina keterangan ge Allah. Dina hadis Allah. Aya oge. Aya ge anak nu dorakati kolot. Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana dorakati anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Anak bapak dorakati anak. Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Gini eta sia dorakati anak aya. Woyo jempe. Eleh sia. Wah, meureun pang dipikeun ke meureun anak jada. Naon? Oh, pang dipikeun ke ku indungna anak jada.
nyalahkeun ka anak si belegu ya heeh panglebikeun ge lain anak jadah teteh indungna haram jadah pangna dipicieun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap oh maksudna hulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyalahkeun budak bila budak pacan boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak luwih bapaan teh naon anak luwih bapaan anak bapaan oh sia teu mikir ngomong teh mainnya nah eta awewereunna teh teh gasa-gasa kana pager buka jeung bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah bener atuh rumah sakit dosa hei teu ngarumasakeun dosa pada si ayah nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh bener tapi kan zaman nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh bumule oh pikanya kumah dampa suku anak teh da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaparego jika anu heueuh sabab Gusti moal ka hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana nya bapak ari kaparego jika anu heueuh ngomongna leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang dorakati indung ti bapak lamun dilemur ka iranu lamun dileuweung ka dangdeur dipake pangaret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi ka kotornya panya leres tuh ekses mah kan eces dah jika anu benar ngomongna benar dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nang karak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyapanya leres tuh ai kaparego pada benar ngomongna teh teh nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak ya leres tuh tidak sari pamenangkeun dan tadi malain kitu ngomongna kanu jadi bapak teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabrung nu jadi bapak hormat sujud ka indung heula tuluy ka bapak ya empuran ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok geus wah benar ya jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana kan aduh Gusti nu Maha Agung da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh biar aku teh kaciri sakitu gajeng alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing jadi we ngareos sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh idangan anu di jerona bolu pan bodas hidangan pada di BRM ya isinnya kan jamaah yang jadi we ngareos punung era makanya ngayak ku awi bos Borma ku awi bos Borma nya oh bos Borma aduh ampun Kang Gunawan Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui ti luar negeri juga nih jag-jag 2 tahun meureun akang mah duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngor ngocok kitu teh kodean aya
lain aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mah meuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna dari kodean ge teu ngarti-ngarti piraku teu kaciri lagi gireun Bapak curugna kana lampeus. kemah heeh nu macam ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewe Punya wae etika. punya etika sia teh kemah mun aya teh ulah we atuh atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh ngelel selain teh kodean jika babaturan urang ge si aya jika babaturan urang ngelelan muning ini alah ampun alah juga ne kok awih mekelan ke dewek nya bakalan roti bakar alah nuhun non doana we teh sararea doa Dodi eta mah. alah ampun cing euy kang ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy bali deuna kagungan mantu aduh para asna tereh kagungan putu meureunnya teh sumon putu dinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa oh menang jasa menang-onangan ke Australia nya profesor teh kitu-kitu oge oh Di TV swasta. hah ai daek mikir mah kitu kitu dek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe ceuk saha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk hah oh benar baygon obat nyamuk tuluy naon deui autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun urang dipikir mah tapi benar si orang segala rupa ge manfaat kudu daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik oh listrik teh sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison oh benar Kang tapi si sadar pikir bawah dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy orang daek mikir Pak daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa sah hah tina jenuh tina kesal bisa tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun dek oyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeuli rak piring oh anak piring betul kudu keliling Eropa ka gitu Benar beli Bentley. tak kitu euy benar Kang nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ke masyarakat apaan kayeuna mah manfaatna mah Hikmahna mah moal
hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede Gede. tengah hiras Yo, Nggak hiras mah boga kaera. alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu gitu. kadewek Pak Haji Ali Benar teh. Puji tetenya. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh Lain. nya ka urang Ya Karena seni. nya kana seni ya keseniman. nuhun Pak Haji nya Ya keseniman. Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing Hari bahasa diberi gubernur mah ulah dicerekan. alhamdulillah ya euy Bakak. urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok ngan pecing ieu sararea Beres. ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh Nya. ai dewek salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Riung Bandung Oh, Riung belenjeng Bandung. teh ngadongan ka itu nah cida ieu teh jadi kaciwastra jadi muih he aing duh Pada ampun aya janur. Nah teruskan gak jadi dihanap. oh nya tak itu di lemu sorangan ge kadang-kadang linglung Oh, aya nama Heeh. Aya nama geus pinu ku perumahan. Ada di Inggris di Lingung. cara di Arab aing Makan Aduh. jalan. dina syai teh sopa marwah teh gini Ya, bolak-balik teh. eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keuneng nyeri Nah, ka. aduh jo brek teh mah diuk Olah. lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat Salat tobat. jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang Olah. muni-muni atuh data semplek dicak semplak ya aing naon dosa aing ingat teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh ingat eta Oh, emot. heeh Oh, si orang teh balik teh ka urang nya. Urunan mulia nomad. Eta ka domba. eta mah euy heeh Daun akak seri. aya deui da Wah. keur dahar bereng teh mah laleur mun pinuh di Arab ingat aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem Kulem. heeh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah buki loba laleur lain 2 rakaat laleur cing teh ieu mah aduh ampun Ayo salat. Ayo salat kalau bikin apu. ya riwayat aing mah historis alah ampun Ayo kalau bikin apu. Balik di Mekah di mutiara di dongengkeun teh. heeh tak kitu euy Benar akak. cenah dek oge hayang hiburan euy ya Aya hiburan mah sok. Hah? Sok atuh. Da hiburan. hirup mah kudu kitu atuh Bebas hiburan mah. heeh doakeun atuh panayagan sararea sing bisa ka markah Amin. Sehingga tanah suci. Bisa umroh. iya atuh bisa-bisa umroh seling teh Bisa umroh. heeh Bisa umroh kita ke Jakarta. kitu nya hah Gitu. Sugade ka hareup mah. pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana Lamun boga. alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura Oh, jadi ai awak eueuh tenaga heeh tenaga leus. alah lamun teu nginuman Aladina kapsul lapur Lapor kan. jerek nong dia geuning Aladina Kan untung gingseng dari Royal Jelly Royal Jelly. sia gerepek pecakan Wah, udah isuk ah. heeh aduh Hariwang tadi. Isuk pere ada meuri ah. teu hariwang di deketan ku awewe teh Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh istri orang lain. Campur rusak bumi dan bangunan. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi pasak bumi. dan bangunan alah ampun Aladina kapsul Paingan mereka gegeh wae tuh. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Macet Darso. mapa jalan satapak kitu ngajogjog ka hiji lamun
teka rasa capek sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijuju dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul juga nu kolot teu baeud sugan teh moal baeud alah ampun sama lagunya Anung tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah itu naon ai tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah we nyunah Rasul nyunah Rasul nyontok pan nyontok di ayat salamat alah alah ampun hiburan we ya sok itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian nah yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun nah eueuh deui cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy budak ngora ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM mun dimaksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak pun teh dung-dungna we la ilaha illallah capek begitu ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan muslimat ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun tibakaleun engke di Majalaya di akhirat aduh ampun wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jom-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mangga ae salat ka cai geus kolot pariperan eta deuna wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae jam di berenang barang ngareret kana jam ding-ding geus eueuh deui anu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok meureun lagi sabungkus diajak apa kuring geus saha komo bulan puasa
Kumaha bulan puasa. Walawargi ayo geus salat asar meureun tunuh tak aki-aki teh kusak ke sare Karasa itu ayo nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujanan angkep berat. oh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu Akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh Tidinya kaki-kaki teh mah. ya Mungkin ke masjid ke tidinya. Trauma. alah ngomong geuningan eta bulan puasa benernya da di imam bener ai sangu teh pangirim Pangirim. da teh boga pamajikan teh aki-aki teh Kolak oge pangirim. kolak pangirim datangga hararana tek di dahar teh daguan adan Kolak jameng teh kan. bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show Ngabuburit. ngadaguan sejak ngadaguan adan Dan keur ngadaguan kitu joker lek ke desare oh karunya ada malu muskolot itu. ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma laka syumju barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan sholat subuh orang aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae Makan ku lapar. tragis teman endingnya teh euy ampun aing Makan ku lapar. alah pot oh syukur euy keur kumaha parena di lebak nah teu ngalanggung ka dinya hanya tante keur kumaha pare nuju cara ricing di sawah cing balik saya ngomong teh maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh duh kada teu terang pare awewe na apaan pare mari gambarkeun ada dewe Sri hah Sri apa sih Sri apa nusuk dia karena gorengan teri tema teri mah di mana orang gening boga pemajikan orang teh boga anak teh hukumna anak teri anak tere Anak tere jauh. tere mah di mana orang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi tere beleguk teh mah tere mah samara mah sere Kabina-bina teuing. goblok si cepotnya tong dilawanan atuh bari lagi sarwana eta ka mana karep ae ngomong teh si goblok Kita ku sarwana tuh. kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep ae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang gini di jalan pepangihan aduh woi ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ngomong teh mah nya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk teh matuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah anak punjira punuk sama ai punuk bari carekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung si kapunung sama nah sia teh punung iya punung teh eta teh geuning naon
nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia Iya tapi di hati maksakeun maneh. ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe ditenggelan euy nah mah keur ditenggelan ditudung maling dituding teh belenggu ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebengan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali kalau goblok tuh kabeh we gelo ieu mah Itu sarwana atuh. ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah cuy ali belenggu ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh Jauh-jauh ali teh. nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele Beri jalan rauh atuh. ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngelawan lele lewe ai lewe mah dengekeun naon apaan ku sare geus kahayang geuning paleleweh paleleuwih Jauh pada lebih. ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh Mungkin dia itu mesti jalan rauh. ai mulisit mah kapa geuning maju ti handap waduh mani mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng Manuk dadali atau maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh tah mah nah sia teh wah. enong ha iya enong iya sih ha eta nah boga sabaraha sering teh kitu ada mung ieu hiji-hiji eta jauhnya ti negara aslina ka dieu sabaraha dinten ti ulah saminggu euy Datang ke dia kita enom. marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan nganudur di datar pun kitu deui kahujanan katiisan kepanasan Kayak bunan. jumuh jauh dijujuk ka di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta rek ditukeran ku harta kekayaan Itu jadi undangan. Di aksara. waya nama Di aksara. eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong eta naon atuh make nu kitu eta sing Aisyah aya nu masihan artos teh sup bapamana Aksesoris. Ya, aksesoris Kesian bajit.
pantat tangga teh aing ngalangkung teh masihan wajib terangina bus iya ayo masihan beas tilu kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong Semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak jangan rahau buru-buru Pak abdi hayang HP rek SMS-an Pak cukup halo na telepon dan begitu nih nah ada HP maloba di jinga dinya eta patat geuning ngarantung barodas tape eta mah euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sia di jalan HP teh hapa eta mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo eta mah haji apo jadi kana hapa atuh teh aponya haji apo aya apo mempergi nyeupah apu eta mah ai apu mah lain minantu bah umri apud eta mah hari apun mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apun ampun ai ampun melauk leutik impun coba deui berenangkeun antap ai impun masuk dipake ieu geuning eupan pergi nganu mujair lukut teh mah jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun kana ampun deui alah ramai aduh mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha demikan ih demi katang terma nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh geuning si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang teh cedit gini eta nasaha teh nepikeun pacar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha dibari duit teu kedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawatos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah ngomong hiji-hijina ulah ada di aksaraan MU bade dibuka punya da izin lain nama ke izin bisi ngoceak da dipaku teh dipaku hor tina naon bahana si Semar tina kai Al-Basiah nah teh alah ampun bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga eta di aksaraan ieu enong jisim abdi mangga kasangaku eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio teu pira hor padahal loba atuh cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh bulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio naon mio geuning eong gitu lin ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bro jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citrida bawa ka jauh bag jarut aya papadana
penasti kersayang Tomampara Ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citrayuda ngadak-ngadak ngablesat kawang-awang Loh dulu itu nah amuing nah ya entong naha sete koplok sakila terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan kai dek ngadu ilmu kai Tejo loba Kurawa teh sia kuraja 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput ngataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran hah itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyaho ah meureun teu ridoeun eta mah nya teu ridoeun teh sahana mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah sak dek dibalikeun deui mah itu ujang cilaka dieu dipaya aswata macam kadi hei keluar semar keluar aya ulu tuman kolot eta didengke nepi ka hare-hare pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong jauh ka jalan teh di mana belana kanu jadi bapak di mana letakna ka nyaah teh ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula oh panasan mandalenge teh mikir lain heuleu aduh ngomong seagama ai sia ngejedong bae kita polisi kita selesai singkat ada Eli gini ya dah ai akah hirup demi Allah euy hari sileung euy naon hari sileung nyeta kuring mah pae hayang nyari sia dewe hayang aladina kapsul inum udah wah malaikat lah malaikat waduh tingali dewala aya budak ngora euy walu Gusti lain ieu jelema mun kasep teuing ieu nya turunan babah juga turunan babah euy kasep nu jeung sipi teh babah mana babah Cirebon kunaon sampean rag-rag dia ka dieu nepi ka teh eling dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot dikersakeun mangitna nabi teh kudu panjang umur bulan ade saha teh aden teh
asa asing ilmu lima dan teh Alah, asal apa pernah? ngaran kaula sumu Jaya Sakti Jaya Sakti Suruh kegantungan teman. Jaya Sakti Jaya Sakti Jaya teh 27 Betul. jeung 8 dola 27 jeung 8 seperti 35 jeung 7 35 jeung 7 42 nya ayo 4 jeung 2 genep jeung 11 Gitu bro. jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tingkat 13 cokot 10 cokot 10 tingkat 3 catiluan itu dewek si lain Kadinya apa ya? naon maksudna nya nya teuing yang beda lieur itu nuhun atuh kula dah di mana lingi deh kaula anu mawi kaula teh ieu teh dihor hor teh 5 manihor teh 14 5 jeung 14 ya wala seberiji anggeus yang gandeng oh 5 jeung 14 teh gandeng alah bade kaula teh bade nepangan Bapak Semar bade nepangan Bapak Semar uluh natacan uninga naon maot aduh ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh cicing tong pipileuh kana urusan politik cicing moal ngarti lain Bapak Semar teh maot ulan iraha abdi ge teu kantos terang duka tahun sabaraha duka tahun Masehi Jika nama zaman Belanda. duka tahun Mas Jono jadi saliraga teh apa henteu kan aduh dedeuh teuing eta Semar ai Semar mah aya kene kumaha ieu teh ngomong teh nya ngomong lain itu kumaha pan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar mah meureun aki dewek si eta mah bener teuing Benar-benar teh. kudu kitu nyarita hukum mah lamun nyaritakeun hukum lamun panjang tong wani neugteug mun pondok tong wani nyambung ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nyana lain cek lainna Nak kami sak beuneur akan. tah kitu euy wong tua gawe wetan wong akeh pada kelingan Benar-benar teh. ya datara nyambung sia teh mah kaituna mah dupis salira teh saha abdi teh putrana putra Semar jadi Semar mah aya kene aya aduh nah atuh jadi nu maot mah Bapak Semar nya kaula salah nu masak Udah sameunang. nah dengekeun nu ngarti mah kitu IQ-na tinggi budak ieu Oh bisa jadi. nya geus sok ieu budak pariksa ke laboratorium oh udah hamil teh Hamil. Aku teh jeung tes darah. saha kakasih teh abdi nya teh can uning karena abdi Michael Jackson si abdi Wah, penyanyi itu ieu mah. Penyanyi sampean. air itu aya Dija mana we sia teh mah ieu ai manehna hayang Michael Jackson ka aing Dija Ada jangku mah. nya urang mana Dija teh tukang Cianjuran teh
kalarasan pisan atul upami laras salira putrana Bapak Semar mah dados injuna oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade dedeus maksudna aya nu bade ditaroskeun ku kaula dulu saya tuh bulan maksud pisan mah bade aya nu ditaroskeun nuhun ulah numawi anu teh buka kumah nasibna Semar jaglan nah pada ngeunggulan pada ngepung ulah nah bangsat pengen coba kasih ka kolot teh aya tamu di astina sarombongan maksudna teu pira nyuhunkeun enong ai enong teh dipasih ku jebul sa teh ka bawa angin naon teh enong teh nepi ka teu penak deui pajar abdi pedit doreng aya tinakan anarkis ulan imah dieuneuh-euneuh nepi ka runtuh keur mareyon eta masjid nu lebar masjid karek menang nyieun abdi can dikentengan-kentengan acan kantun pasang bata bata di karek tilu siki kita ke panimu ayeuna teh dikepung wakul buaya mangap maksa menta naon minta enong aya enong teh wah lacelang duka ka mana pajar jadi heureyan ku abdi atuh kunaon diantep boga Bapak disiksa kitu apa dialungkeun rag-rag di dieu tah teh bade ka dieu deui abdi teh yuk jeung kaula tuman manusia nu model kitu alah nuhun atuh Aden di mana dah paling di junglah nanti lah kapal idinya digja sakedap aing bade ngaliwat nah atuh ka dieu ge da lega alibir budak mah oh simkuring atuh tinggal poho bener teh persisnya Mickey Mouse ayo pada etan budak satiran bieu tong ka eta dewek heula sok lah anak lain kelas lain apa lain level cucungik maneh gelut jeung ai ya ai wani mah ya dina meunangna aing era dina elehna wirang
boga bandera. sok silakan dia eta budak si hareupan kitu aing jeung dewek oi nepi ka maksa Tapi kageuh. sing inget lamun maneh dina waktu keukeuh bakal diantarkeun ka neraka jahanam gimana teh neraka jahanam teh coba teu percaya sia lain si lain nggak percaya ya gimana wah gimana Berani tuh deket pindah. deket pindan Kita raka jahanam kan. atuh cak siang Pak Haji Sidik Tendangan. sok kayaknya lamun si lain bener laki-laki dan jangan terus saya udah cukup rasa sebut saja rasanya tenggelan dan bikawan mati gitu acan urang tenggelan aing mareureui ayeuna ditengel ke 100 tahun ditunggu naon aya kejadian naon cing dunya ieu euy gitu ya teu nyambung aing dia boga teh makan si jidan Percaya. itu Salah tembak pindah. gol alah bangun Bantir Kang lah. goblok suan mah males ya teh karaos liurnya tenggelan merepek ka dewek teh dibayar ku hiji ge punah acan urang punah naon punah ya sanajan maneh pintur kata lebih salah kata puji lah bapak aing mah geus sedang potong rewas urang iya bawa turunan teh ditu aing sok wah ya bawa turunan aing ya ayangnya udah jahit ya bawa turunan aing gurunya pas ya waduh itu woy wah sia dah sianan tak si goblok baru kada kumaha baru si main alah si siapot kabur euy baru kada aing aja mau jagung gede atuh Lain di Bandungan di baheula di zaman Mama Suhaya di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy. siapa tuh teh di mana tuh jelema teh mama suaya gitu gua dulu mengading Cing si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedeung deui ge modal. siapa tuh woy Mun panan poe masih lain teh tere suruh da teu hayang jadi jelema bener. tong ngomong tukangan si cebot dia dari lain di mana tuh teh Lain teh wanian kasih lain teh pedah si lain teh adi pejabat da beungeut mah kasih lain teh merahmai tukangan mah meurepan eueuh nu teu wanian tapi ka urang tu maritis eueuh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing hareupan aing deuk aduh gusti aduh liur euy waduh ada petir di siang hari aduh si cepot ka aing neluh kurang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu merupakan rek mati urang aing teh raja siluman aing teh raja jin aing teh raja setan aing teh raja Namrud nah sia teh sia raja Namrud aing raja singa sing hareupan sok aing tukang teluh urang dieu dua kali aing leungeuh kana hulu ayo dua kali lieur oge euy naon teh euy aya nu nunggu Pak
eta banget tapi kasarupa kitu jeung aing anu neungeul kana hulu aing teh sia aing jelema moal dipungkir deui sia teh sarupa jeung aing sia nyeun kaonaran di dieu sia balik ka astina aing ditewak deui ku polisi keke naon maksudna neungeul kana hulu aing aing si aing datang ka dia kana murutu maritis dan mereka no aing mah teu didikeun goblok maksudna ngata bina teuing sadaya jago hirup teh sia nomor kana aing sia sok aing goblok sia hulu aing dinton goblok kumaha lamun beno aing reuneuh naon maksudnya yang enong teh ya Batara Kala teh ngancam jelema terus dek dihakanan ku si Batara Kala kakara si Batara kasieun lamun jelema raja di negara nyekel enong Semar cek saha mau ke jeung ya make rasio euy make otak saeutik mah yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong mikir sia teh jelema geus kolot kari ngarubah laku lampah sia tina salah kana bener tong sieun ku kala kala teh apa kalakuan si lain nu goreng nu matak jadi madawa setan kasih goblok kamu kan leutik ka aing teh sia beda-beda teh ya nenge ku sia lamun si lain hayang gelut jeung anu ngaran Citrayuda saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate judo silat tinju kungfu benyang lain seuri kemana nganggap enteng ka budak teh oh lain nganggap enteng nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu bieu nu dianggap enteng leuwih ngulik istilahnya mau pati-pati nangtung di jaket Pramadita aing lamun teu wani ka sia benar buktikeun nya mah bisa silat buktikeun aing hayang deuleu buktikeun tukang silat mah tidak usik ka deuleu ieu poci gerak kitu awak lamun jatuh teuing langsung sing deuleu aing enta tepat tilu langsung moal langsung tepat tilu ayah silat punya entot-entotan gitu aduh lain silat sama goblok merhatikan hap-hap nah silat mendelekkan contoh ya jeung Jawa balik ka teh siapa jigrang bira-bira teh jangan pipiluan urusan aing jadi we aing keganggu kalau aing akan kerja bira-bira teh tarik ber sok sialah hayang nyawa coba tuluy keun
Dia mah kaganggu kudu gelo. Sanajan mana nepi ka perwawana oge tetep dulu lah. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka we dulu. Wah bener aya goblok aing mah. Moal aman dunya teh. Sapanjang sia ku melenang di dunya moal aman aduh hese euy. Aduh ieu. Sok, aduh. Naon cepot? Tiap promo aja. Tiap promo mah di pintu si eta tara balik. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh. Da kepala. Da silain dununganana. Kumaha cepot? Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah. Yang sapribadieun eta. Sapribadieun si lain we atuh. Kumaha cepot aja bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tah urang nyokot ceuk falsafah. Bisa negara waluya tapi nyaeta raja teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon sih atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumera pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih hararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah para rinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu somata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang erang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jabat moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor citu anak mah muli maju jalan gerak wah jadi bisa ngaluhur wibawa jeung homara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan ai kitu mah nya disebut paneta dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh ari abdi ditinggalkeun ini kewe tuturkeun seuing Pak tuturkeun teh kamu kita mau asup ka jero awak mah tukang lotek di mah aya geus meunang nyamaraan di jero mah nya kudu ngarenos waduk si mureun kudu ngarenos geus komplit kari nyaian hancer
geuleuh nyong geuleuh nyong Lemes akang tapi kalau lemes gitu palingan bapak sok ada ngewe aya dikir ya latifah gitu hah cuy anu dagang kangkung gitu Mang Latif atau teman lemes mahal lemes ya holik sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holik lain holik holik ai holik mah di mana silih ngaheurinan holik tong dirinya halik tamato ai halik mah lik sieun dek melu ka sawarga oleh ini sawarga teh deukeut Bancoy nya geuning aya papa nama toko Panama eta teh Panama siapa baca ayo kan jagungkeun ai jantan urang patutunggalan sajeung ai ya bina-bina teuing sace ulah hayang kana caeket cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek samerut sate gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka sileuing atawa sileuing heula ka dewek dewek heula ka sileuing jadi perangna perang mental dor saha nu gede ambek di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pegek ketos nyaho sia ketos ngucur seuli bau sia teh bangsat garong sulametan leuheung lamun bogoh ka budak orang pada sia teh kan ini bogoh teh keur mah hapur sia teh ongko roromeheun purunyus ai kabeuki nu umum batur masangu dari timuning Allah beri bebeakan naon timuning dicoek ku simut naon ngeunahna teu kapancing teu kata mah sia teh bau sungut teu kapancing sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke kuat euy geus naon teh nutupan ceuli teh kadenge seuing tadi teh paingan aja paingan teh ambak aduh paingan teh ambak na ceulina dicocokan si goblok daguan deu nek nutupan ceuli sok manehan ka aing ngahina si gelo naon si gelo naon bete
Ajeng ngabekok ya eleh ngabekok ya teh keblok eleh amek eleh tapi aing eleh pinter aduh tobat uluh nya cek aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh si Mul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu eno simul tidak kekosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh ya geura ange kurang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten kulan tina 100 rupiah kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo amin